Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Punur Sumi Amelia Pipi dina program Warta Sunda. Aya naon wae dina dinten ayeuna teh mangga urang sakseni warta selengkapna. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun sawantara warta anu kantos kajantenan dina sasasi kapengker ieu. Longsor di Desa Sukaraja Kabupaten Bogor. Longsor anu lumasung di Desa Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat nyebabkeun puluhan imah ruksak ku lantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputih Tonggoh, Bogor, Jumaah 3 Januari 2020 katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir ku urug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagean hateupna jeung sababaraha deui rata ku urug ku taneuh. Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh. Eta sakampung ngan kuukur di dieu. Aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge anu ukur katempoan hateupna hungkul. Ceuk salah sahiji warga, Husni umur 60 tahun. Husni nyebatkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian dina poe Rebo 1 Januari 2020 isuk samemehna longsor di mimitian ku lini di sakitaran jam 4 subuh. Ari mimiti kajadian mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Terus taneuh eta mimiti longsor teh sakitaran jam 5. Sanggeus abdi salat subuh, terus taneuh langsung ambrul longsor ngurug imah-imah nu aya di dieu. Carita Husni. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tatangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung. Salain kusabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Punur Sumi Amelia Apipi amit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.